Abdi bade ngaduikeun warta banjir di Jakarta kaping 2 Februari 2020. Supados langkung jentre hayu urang ningali berita aslina. Banjir di Jakarta teh sok sering kajadian wae. Kumargi seueur sampah anu matak cai teu ngalir sareng bumi anu kakeueum kusabab banjir. Panyebabna teh masyarakat kira ngajaga kabersihanana sareng ku curah hujan anu luhur. Alhamdulillahna teu seueur korban jiwa kaseret ku banjir. Kumargi banjirna tos tiasa dikondisikeun ku pamarentah keamanan satempat. Musakia mata kesimami, Abdi Gina Fitria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.